hasil daripada permusyawaratan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh nyeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jagana barang diteliti di neraka paenggan cepet orenganan improna aya di dinya kabeh. Waduh, ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan. Sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi palikanya sial aing berarti di jerona. Para pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan yang para keturunan Adam. Sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna, kemudian taklif pemerdi parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah. Sabada taklif bakal ditempuh cek Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara. Di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing. Di Jepang kebutuhanana itu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama Jabeuki Kadu
lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian timimiti pakaian nu itis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping timimiti gajah lari datang ka gajah depa ya ya kabeh taon deui sia hayu naik saeutik bae lemaya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segala Al-Haji segala kitu Al-Puket macam-macam geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiuh sia naon kitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ka buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh apa itu mobil gitu Daihatsu memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na keneh Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus, cek Gus Dur teh. Beres, turun datang ka naik taksi ya, Ya, taksi ini juga Jepang. Bener cek Gus Dur. Bagus. Ele aing payung ya cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Harga cek nih $100. Mahal. Memang argo Jepang cepat sekali. Cek Gus Dur teh. Sial, eleh sia ku aing cek Gus Dur. Bayar ku sia tah mobil Jepang. Aduh, eleh jada terlalu mahal ceknya. Aduh, jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat, tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah karim.
Masya Allah. Nah, ini kebutuhan cak Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia. Maka ku aing ditaklif tita ibadah. Da kebutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan mah nu opat jadi 2 zuhur. Perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zalah wali songo ge diperkecil tidak salat. Loba nu zalah teu salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyawead nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadah teh sakadar anu faraid-faraidna bae nu fardu-farduna bae. Cukup sakitu ge cukup. Geus. Sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masyaallah hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah, tas zuhurna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Nih, aing mangala wudu lah, salat 2 rakaat tahajud berarti karjana. Dibere tajana resep. Dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil. Belah dina dibere rasa kok ngeunah sih, kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa. Padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang, tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa. Ninggalkeun ka resep dunia, ninggalkeun ka resep jeung makhluk. Ninggalkeun nafsu jeung setan, nyanda cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa. Wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun. Celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun. Irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun. Leun dijaga, suku dijaga sehingga seakan-akannya nate aya munabih wal muallim. Aya anu mere pepeli ulah didele, ulah didengekeun seakan-akan kitu. Otomatis jadi cara mobil kuari. Mobil kuari teh otomatis dan garang-garana. Naon garang-garana? Lain metik otomatis teh otomatis tah. Tuh, itu boga hese. Hese ngajawab teu boga henteu. Dipaksakan gitu hese kan jadi kumaha ge. Ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik. Ieu mah serba otomatis. Naon sia ngaranna? Dibalikan deui ke moal bisa. Ya teu boga apaan. Tapi ra naik angkot doang. Memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui. Aduh ampun jasa. Enggak saya mengurang sadar datang kadinya hirup teh eta. Enggak saya datang kadinya. Mercy nyaho ngaran doang. Nyaho ngaran doang mun urang mah. Teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diasukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Waget. Kaget kos urang kampung kawin jeung artis. Atuh didelegeun doang ban. Numpakan aku bae sakeun ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Ya putih ban.
aki-aki naik atuh pan teu turun deui kaget tuan tah ieu ditaklif nya aya cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kai ayo nah jang nyampikeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi Lut, terus Kangjeng Nabi Ibrahim, kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun, terus Kangjeng Nabi Isa, terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mentek nyana embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad tah ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nuleutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahhab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah masyaallah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid masyaallah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid euy nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun cenah mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus tuh sabaraha tahun masantren aya cenah bangsa 12 3 can sakumaha namun sabaraha tahun masantrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha masantren ti leutik cenah kula mah masantren teh memeh lahir geus masantren nah ieu parah ieu mah ieu parah ieu tah eta kareh mah kaget hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas da masyaallah terus beuki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun eueuh nu di deuleu eueuh sagala sholawat sagala tek-tek beungeut eta geyebed eta nu kos kitu teh geyebed ngaran dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku nya sia ka ditu bae aing gade emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia
barang balik teh anu susah tuh kabawa berkatna nyana eueuh nanaonan sial jasa aya deui nu ngondang menang 2 peuting ka 3 peuting nu susah aing bagian aing tuh susah atuh kamari ge nu susah bede berkatna sia kali tuh nu sugih tolong pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung sama kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna kitu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadanyana tiis mentek permut jelema nu ngondang naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadanya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi padi geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrif dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cak Gusti Allah ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari imma in sartia mazaida digomkeun imma maksudna untuk nguatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi ribuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha tetalar anu sabaraha nu penting Yunus rasul ai di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah tah nyahonya nada ai Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta
kok siapa itu nyaho lanjutan anak aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan kos gitu ngaji nundutan kos gitu teh Masya Allah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh aing salah kos itu gadekeun ngaji teh nah Isa Rasul terus namun ditanya Musa Rasul Harun Rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba di Kangjeng Nabi Adam datang ke Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut tujuh Nabi Isa delapan Nabi Muhammad sembilan hai atos ya tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aki-aki mah geus kabisa nya poho malah mah nya ngawurukan incuna gade wagi di pagahan hiji Nabi Adam hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge hah turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu aku lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngawurukan incu imma ya'tiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dia dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam terus turun ka belah dieu nabi zaman Kangjeng Nabi Musa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula terus zaman Kangjeng Nabi Musa terus ka belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuarikeun di perangan ta jalur Gaza Gaza urang DJ Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana urang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran mah Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae ciples kos urang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina Israel Mesir beda lain deui tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis geus kos urang Mekah bae lisan Imam Syafi'i mantak nya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama jang perbandingan umur 6 tahun geus talar Quran
kumaha deui atuh umur genep tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kanjeng Nabi amprok jeung Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu anjing Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tahu sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha siang ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka bi yaminika?" Ya Musa, naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawa kaubiha wa ausbiha wa subhanahu wa ta'ala." Tepat panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu encan nu sejen-sejena padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watu padahal mah lain Imam Ghazali bae lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok narembel urang lamun ditanya ku kabogoh narembel sarua kakak ira kadieu tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si olay hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kadang ka dieu cak kabogona panjang amat sih jawabna Kak nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat oh gitu sumur pareum teh di mana karena sumur pareum ka sumur pareum ditanya kunya jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae kunaon eta lazat ngeunaheun aya gitu baca Kanjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama waduh luar biasa tuh eta dibawa bikin di Bogor Masya Allah. Nah iya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah yakusuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kanjeng Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yakusuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya sholat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yakusuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka sahabaya jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah sateli takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu make carita singkat bae famanittaqa maka sahaja lemah anu ngaraksakana kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kanjeng Nabi nu dibawa ku Kanjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq
di kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna, pikiranna, hatena. Nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar deui iman langsung ka Gusti Allah. Pamane tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan, iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah. Wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana. Kumaha wudu nu bagus caina, kemudian praktekna, kasunahan-kasunahanana, salatna, syarat jeung rukuna, puasa, haji dan lain sebagainya. Kumaha wa aslaha, tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha. Anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan. Teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan. Bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu mah budak ye. Tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak. Nah, deuk aslahana iraha. Paman dia tako iman ka Gusti Allah, ngejaga tina syirik, ngejaga tina kufur, ngejaga tina nifak. Wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid, di musola, mingguan dan lain sebagainya. Jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah. Kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik, nifak dan lain sebagainya. Ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Cukup Gusti Allah sakitu. Urang mah teu kaharti fala khaufun alaihim wala yakasin. Ai sieun mah kaharep. Lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia? Deuk ka anu ngaliwatan kuburan. Nya sieun besi kuntilanak. Sieun besi jurig. Sieun besi pocong dan lain sebagainya. Sieun mah bakal rempan ngaranna sieun. Sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing. Kumaha lamun geus kawin ka ditu teu kana pakan sieun encan berarti. Sieun tah di dieu sieun fala khaufun alaihim. Sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep. Lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Walahum yahzanun, nu katukang-katukang yahzanun mah urang teh merenung bae, sedih, prihatin yahzanun ngaranna. Cicing bae kieu keur nyaritakeun masyaallah, 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 masyaallah. Kunaon cak majikanna masyaallah, masyaallah. Panarita teh meunang gusuran samiliar. Ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 juk pakai beli mobil kijang penharita juk kan aya 250 deui penharita pakai usaha juk usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep. Mun aya awewe kitu mantep jasa tah. Ngeunaheun kana aja jantung. Jaheus ya ye terus gede hate geus ulah pikiran lah aja urang bakal pararahi ya turun geus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz. Ja pinter sia ieu. Aduh tuh sia nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh. Sok aja kitu ka. Tapi lamun kieu mah pan ka heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah. Ieu geus kieu kumaha gitu. Kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kieu kitu atuh ye tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawabna Kak nah naon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah ge teu ngeunah atuh kula balik
Antara aing ka Sukabumi, ka mana? Ka Sukabumi kan itu. Ndek naon meuli telu aing. Jang lulus satu, lulus sia. Eta kos kitu tah. Ieu, babadi taqwa waslah. Cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kaharep moal aya kasieun, nu ka tukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang, lalakon keur ngora aing. Masya Allah keur ngora mameureunanan ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan, duit sababaraha beak bae. Maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu be, barang geus kawin boga anak teh, tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh. Baheula mah jaya lenom sagala aya golek, baheula mah panda sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing. Kabelah dieu be aing geus eureunan ge. Nu mantep keureun kunaon emang ka? Atuh pan eueuh deui jang judina beak. Oh jadi lain tobat. Tuh tobat kan bareng jeung eueuh. Manya tobat ku situ ka, lalu loba ngomong sia atuh. Geus ieu mah tobat teh kakak ieu. Geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu. Waktu baheula lain pake ibadah, Gusti, pake kos ka itu raradutan, azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah ieu. Sedengkeun ku ari umur teh kan 64, jadi 63 ku aing dipake tuh beres teh. Asana hirup kakara sataun we nu beres teh. Eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, nu enggeus dan nu enggeus. Eta hazan ngaran. Lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul, khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut kana dakwah Kangjeng Nabi. Kita iman ka Allah, iman. Kita bersyariat urang. Nah, ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf, katukang moal aya hazan. Artina kumaha? Kaharep bakal dikasorgakeun, nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah. Iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, sorga berarti. Masya Allah. Iya tah yakusuna alaikum ayati, dibaca mangeunaheun jasa ku urang. Praktekeun coba kuari. Cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Praktekeun yakusuna alaikum ayati. Coba ulah nonton TV sia praktekeun. Aya nu teu kuat. Saya sudah menyatu dengan televisi. Bow. Kan kata kiai juga harus istiqomah. Tolol teh budak salah ngartikeun. Teu kuateun teu nonton TV. Ulah boga HP coba. Kumaha HP? Mun ikak bulunya. Tidak ada teman yang setia kecuali HP. Wahara jas. Kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku. Waduh. Penghibur yang setia adalah HP. Pemberi nikmat yang setia adalah HP. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial kalau ngalamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat. Yakusuna alaikum ayati. Tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna gorengkeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Itu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit. Iya kredit. Aya anu ngaji aing ka Cilongok lah. Siap ngaji. Biasana getilok nyilip aing. Nyilip. Kan nyilip tina naon sih? Ambon. Orang Ambon hari deung dek nangkep aing. Teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4. Can ditutup. Aju eueuh jang nutupna kumaha atuh. Atuh anting pamaji geus beak kabeh. Anting segala derorodan ku aing geus beak kabeh.
atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji ye deuleu tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilib na ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya karim tetapi walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah bante mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat kuari mah Allah mah terus bae wayah ngairupan wayah ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu walladzina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk beladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wastakbaru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman kumaha ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate naudzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kebeladian kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae terpercaya nah iya bakal jadi penghuni neraka indennya na di neraka na hum fiha khalid selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus goreng sangu make endog di sial kambeuk kitu ku urang seungit jasa masyaallah aju ngarokok deui mending lamun sararugih mah deui di sisi jalan ngan saukur ngagalian gitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka masya Allah. Nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna
mun penyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti penyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik penyakitna ngan seukur make bodrek nang tak beres ieu ge sarua di neraka ieu mah kudu diopnam digodok ancul-anculan gedekeun malaikat sununa supaya nganculna mantap ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tadina asli ka sorga jeung nu tadina berangkat ti neraka kanyahoan engke ngobrol pan ieu mangsa ka neraka heula sebenarnya ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cekeuna teh aduh kan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sakieu sabara aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan henteu jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set ngan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge isin pan beusi nyana ka neraka isin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka surga leungit ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah waka kapal ngijing jelema nya di pager kieu bae lah apa itu kajawa jana kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai paling ge ditanya sia ka mana heula ulah loba omong aing ngilib heula ya karim masyaallah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia ya kusura alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke ku rasul kaula ya kusuna alaikum ayati urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun teu kazamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun teu kazamanan zaman tabiin ku para ulama ku ari dijelaskeun ngan ku ari ngajelaskeunana lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh. Naon? Ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio. Aya deui cenah ieu meunang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mah
hebat tahu meyakinkan teh ujung-ujung nalah dek mana deh ya tuh orang hirup yes banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cek ya bapak ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tanggal caringin ge ngalamun nyana tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macet ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buare amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebel aya duragang buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh paeh aing cenah maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna gede deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih Abu Nawas lah. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka. Surga, neraka. Dongeng Gus Dur deui mah, dongeng Gus Dur. Kabeneran inget bae ieu. Ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka. Hubungan bilateral. Untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MOU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak
iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga bat teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya nama angel jakna barang diteliti di neraka painggan cepet horenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan sial teh Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Para pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ya. Lambat biasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Dia di pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladieuna kum geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu